Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Puji sinareng syukur urang panjatkeun ka hadirat Ilahi Robbi. Rehna dina danget ieu urang masih keneh dipaparin kasehatan, kasalamatan ku Allah Subhanahu wa taala. Simkuring pun Tira Suhayati ngajar bahasa Sunda di SMA Negeri Hiji Ngamprah. Dina dinten ieu bade medar materi perkawis drama. Sateuacan medar materi perkawis drama, aya anu hoyong kadugikeun nyaeta diantarana milih kana tujuan pangajaran. Satuntasna pangajaran drama rengse dipiharep siswa tiasa hiji ngaregepkeun drama pikeun maham eusina, 2. Nyebutkeun eusi teks drama, nu katilu nyebutkeun adegan teks drama, nu kaopat nataan struktur teks drama, sareng nu kalima tiasa nyusun teks drama luyu sareng kaedah-kaedahna. Ayeuna urang ditilik tina perkara drama. Naon atuh asalna kecap drama teh? Kecap drama asalna tina basa Yunani nyaeta dramoi, anu hartina niru atawa niron-niron. Numutkeun kamus LBSS, drama aya dua harti. Nyaeta nu kahiji, drama tina basa Walanda nyaeta mangrupa carita sandiwara anu matak sedih. Harti nu kadua nyaeta carita anu matak kukurayeun jeung pikasediheun. Wangunan drama nyaeta karya sastra dina wangun paguneman atawa dialog di antara para palakuna kalawan dibarengan ku katerangan-katerangan sejenna nu dibutuhkeun pikeun kaperluan pintonan atawa pagelaran. Ayeuna urang tilik kana struktur drama. Naon wae kira-kirana anu aya dina struktur drama? Hiji, ngeunaan pertelaan palaku. Nu disebut tina pertelaan palaku nyaeta ditepikeunana identitas palaku. Nu kadua nyaeta babak jeung adegan. Naon atuh ari babak jeung adegan teh? Nah, di mana ditilik tina babak jeung adegan ieu, unggal babak dibagi jadi sababaraha adegan. Nurutkeun robahna kajadian atawa inditna palaku. Nu katilu candraan. Nu mana candraan ieu teh ditilik dina awal babak nerangkeun kaayaan latar, palaku, kajadian. Nu kaopat nyaeta paguneman. Lamun ditilik dina paguneman teh nyaeta mangrupa kalimah langsung para palaku atawa dina nepikeun ieu drama teh obrolanana atawa pagunemanana tiasa silih tempas. Nu kalima nyaeta prolog. Di mana prolog teh ditulis dina mimiti drama, dieusi ku katerangan jeung gambaran ngeunaan lalakon. Nu kagenep nyaeta ngeunaan epilog. Naon anu disebat tina epilog? Nah, di mana epilog ieu mah ditulis dina panutupan drama, dieusi ku nasehat pangarang. Nah, saterasna anu bakal kapidangkeun di dieu nyaeta ngeunaan wangunan drama. Nah, lamun ditilik tina wangunna, drama teh aya dua rupa, nyaeta drama wangun lancaran. Di mana drama wangun lancaran mah dibacakeun atawa diucapkeunana dina wirahma basa lancaran. Sok sanajan bisa jadi ku cara direka. Drama nu kadua nyaeta dina wangun ugeran. Nu kumaha atuh drama wangun ugeran teh? Di mana drama wangun ugeran nyaeta paguneman teh boh mangrupa sajak bebas anu biasana sok dideklamasikeun. Boh sajak anu teu bebas nyaeta paguneman dina wangun pupuh.
dimana paguneman dina wangun pupuh ieu mah anu sok dihaleangkeun atanapi ditembangkeun. Nah, aya deui drama anu ditepikeunana mangrupa dialog atawa monolog teh sok dilagukeun, nyaeta nu disebut dina drama gending karesmen. Nah, ayeuna nu hayang kadugikeun nyaeta ngeunaan tujuan drama. Tujuan drama diantawisna nyaeta mangrupa sarana hiburan, pendidikan, tiasa ngadugikeun informasi, oge nambihan wawasan. Nah, tujuan drama aya oge mangrupa tujuan sosial, di mana tujuan sosial di masyarakat nyaeta pikeun ngabina kerja sama. Eta rupina ngeunaan materi anu tiasa katepikeun ngeunaan drama. Mudah-mudahan tiasa aya mangpaatna keur hidup, tiasa nilih naon anu disebut drama. Harapanana tadi hidup bisa memaham isi drama, hidup bisa nyebutkeun teks drama, hidup bisa nyebutkeun adegan drama, hidup bisa nyebutkeun struktur drama, tur nu dipiharep hidup bisa nyieun teks drama lamun misalna hidup bade praktek. Ka pasar rek meuli korma, kadituna make kuda. Hayu urang main drama ngamumule seni Sunda. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda.